Langsung ada permasalahan film ieu. Keur leutik urang teh teu eraan, pemalu, loser. Urang keur leutik tipe-tipe cowok nu sok digandrungi para awewe. Kieu ye nyisiran bonekana launan engke kusut nya. Sebenarnya urang teh dengan awewe kan cuma pemilih urang hayang awewe anu populer atawa terkenal ambil bisa dipamerkeun ka baturan lalaki. Bawa ke mana? Kurang hafal suara Al-Baqarah. Subhanallah, masih aya we lalaki anu apal surat Al-Baqarah. Aya naon, Kang? Abdi bogo ka maneh. Nah, eta salah sahiji faktor kegagalan. Urang nembak awewe terpopuler. Jadi ada beberapa faktor deui anu gagal. Dan ge urang ari nembak awewe burung busuk. Hayang teh jadi kabogoh abdi. Mati burung busuk ceuleuh. Nyeri nyaho dicicing ku batur. Aya anu ek diserioskeun ku Kakak. Naon, Kang? Kampret uing ditikung. Jeung urang pernah nembak awewe. Ngan tapi awewena dina terakhir kali Neng hoyong teu jadi kabogohan. Mana gelo? Henteu normal. Matu nembak coba awena merek kode ka urang meureun kabeh lalaki teh buaya ngan urang be meureun komodo. Sweet boys music. Gara-gara masalah sepele kau langsung ucap minta putus apa